Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sandika harita melumairan caritaan. Keterangan ti celik sandi. Memang ingetet abdi kitu deui anti. Eta keterangan ti celik sandi teh jelas. Kudu jadi bahan perhatian sarta pamikiran urang sararea. Sok teraskeun anti. Jadi kieu keterangan ti celik sandi teh nya. Ngenaan perkembangan pihak pusu urang teh dina waktu ayeuna barisan Willem Kintabani teh geus boga pamimpin barisan nyaeta Jago Kolot anu nalah Mbah Buyut Piku Sarenggi. Anu cenah tahapan elmuna geus tepi kana kakuatan ilmu tingkat dewa. Malah sakabeh jagona Tuan Willem kaasup Sugarba jeung Marungkil waktu nguji ajian pangartina ngan saukur ku sageprakan tah. Nyaeta ku Mbah Buyut Piku Sarenggi. Kabehanana bisa dirubuhkeun. Ku ayana eta perkembangan jelas eta Mbah Buyut Piku Sarenggi teh bakal jadi ancaman ke pihak urang. Jadi eta anu kudu jadi bahan pamikiran urang saraya teh. Ki Buyut Debleng jeung si Banteng Wulung katut aseng jeprut pada karageteun sigana mah. Ciluanana cacana aya anu cumarita ngan saukur ngaharulang we. Si Banteng Wulung anu leuwih teu heula nyarita. Wah. Nganyaan bener-bener manclak ngambang ya ke lamun kitu mah ngecasi wingku Sarenggi teh nya. Hebrat pisan kang kuatan ngelmuna. Pihak murang nang tunang oge bingungan ngarek sangha ngira-ngira nanya nganu bisa imbangan kekuatan ngelmuna si Wiku Sarenggi. Daudin Barabat maah boro-boro kana ngiktu. Cobra ngecek kibuyutan kumaha tah. Ali kitu kaya lama dewe ke sarua bingung na teng euy. Sabab mun tepikeun ka kajadian pihak urang digempur ku musuh terus nu mimpin barisan teh si Mbah Buyut Piku Sarenggi. Oh, rek sanu bisa ngimbangan kakuatan elmuna. Dewek lain miheulaan ngancik ijiran dewek mah nang bule oge cantang tu bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu Wiku Sarenggi. Anu kamampuan geus tepi kana kekuatan ilmu tingkat dewa mah. Anu bisa jadi harapan teh ngan hiji-hijina ceuk dewek mah Rasanti. Rasanti kerung bari nantep kaki Buyut Debleng terus nyarita. Nah kumaha kitu maksal Ki Buyut Debleng teh harapan anu hiji-hijina teh saha kitu Ki? Oh harapan hiji-hijina sekijan dewek mah da usepannya mah pija jauheun pisana kana kitu we ngaliwet belum pedah. Iwace Sirawing Bapak Narasanti anu bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu Wiku Sarenggi mah.
Kekuatan ilmu tingkat dewa dilawanan ku Sirawing. Geus tepi kana puncak ilmuna anti. Kitu ari ceuk pamikiran dewek mah. Jadi kudu bapana Rasanti anu mimpin barisan Darmayuda mah. Wah. Geunya bener ngogeng eta mamikiran kibuyutan teh Rasantian. Lamunan kang ngawing-ngawing mah masih nangoge bakal mampuhan. Mampuhan imbangan kang kuatan ngelmuna si Wiku Sarenggian. Mira kue ngatuh kang ngawing-ngawing terbing samang tuan kang urang. Lamun henteu dibantu mah pihak urang bakal ngelehan ngatuh Rasantian. Mokona mah manganceng mah dukungan kana ciritaan kibuyutan Terus terang aja nge, swear deh. Ngadukung banget, karena apa mikirna kibuyut teh. Bener se. Terus terang sok sanajan bener aceng keuseun ku sasahanya. Alias wanian taruh ngalawanan siapapun juga, termasuk si Wiku Sarengge. Tapi kan kenaon? Mun teu mampu ngungkulan ilmu nama, bener se. Terus terang si aceng ge mending diobrolkeun lah ka Amarawing gitu. Rasanti ngaulang sakedeung siga nu keur mikir teu latos nyarita. Bener oge eta anu disarukeun ku kibuyut debreng teh. Tapi ceuk pangemut abdi mah Amarawing moal keresaheun ari kedah mimpin barisan Darmayuda mah. Cobi kumaha ceuk pangemut Kang Dika Kang? Ari ceuk akang mah mending kene ngantos saneula nang bule we mulang ka pilemburan. Ari margi nang bule anu mimpin barisan Darmayuda. Janten ku ayana ieu kaayaan, urang badantenkeun we ka nang bule. Kantun ke bari kumaha kaputusan si nang bule. Kitu ari ceuk akang mah anti, kibuyut debleng milu mairan deui caritaan. Aya bener na oge caritaan ilaing teh surika euy. Leuwih hade urang nungguan heula we nungguan nang boleh balik ka lembur. Da memang sakuduna dibadamikeun ka manehna. Sabab anu mimpin barisan malah ku taksiran dewek mah munang bule boga pamikiran nu sarua jeung urang. Terus maneh nanu nyarita kalunjeuy akina. Bocah sapiraku we mun teu ngabantu teh. Incu anu sakitu dipikanya na atuh ku Bapana Rasanti. Wah. Bener pisan eta ceritaan kibuyutan teh. Lamunan nang bulean nganu ngomongan langsung ka kang ngawing-ngawing anu jadi ngakina. Nang tunang oge moal bing sa nolakan gitu. Napi nang anu jang di masalah teh ngeta nang bulean. Ngarek ilaan gitu moal. Panggihan ngejeung Rama Pamungkasan Rasantian. Abdi tertiasa masikeun ngeunaan lami henteu na mah antenya. Ya, mudah-mudahan we atuh teu lami enggal aya mulang deui ka dieu. Sabab ieu masalah teh memang kedah saenggalna aya jalan keluarna kitu Mang Anteng. Sabab sanajan kakuatan barisan urang upamana bae saimbang jeung kakuatan barisan musuh, tapi mun bakal taya anu mampu ngimbangan ajen pangartina Mbah Buyut Sarenggi mah ya bisa dipastikeun. Dina mangsana urang digempur ku pihak musuh, tangtu pihak urang oge anu bakal kasoran. Bubar kata urang Mang. Lalu ceki. Bener gitu Rasanti. Ari ceuk dewek masa upamana, ieu masa upamana. Nang bule tepikeun ka ngampleng lila teu balik-balik. Nya kudu gancang aya nu nyusulan we. Sabab anu bakal disinghareupan teh lain masalah enteng ieu teh. Sabab aya hubunganana jeung kasalamatan anggota barisan dina mangsana tarung ngalawanan kakuatan barisan musuh.
Ari obrolan geus ngabahas nu jadi pamikiran mah dewek sok langsung hayang dahar ieu teh euy. Biasa karesep dewek cobek belut teng euy. Ngan omat buluk tong waleutik euy sok pahili jeung cucukna lah. Anu gede mah puguh ning karandel dagingna teng euy. Wah, kibuyutan mah kana cobekan belutan teh Meni geus jadi kacang pangan. Nenang we ngatuh king buyutan eta mah geus disinyapkeun. Terus kumaha ngaya keneh obrolan nganu sengjenang ieu teh rasantian? Ngeunaan obrolan anu sejenna mah ya urang nuan deui katerangan ti Telik Sandi we Mang Anteng. Mangga bilih bade neraskeun latihanna ki buyut. Atuh nyaho dewek kudu neruskeun deui ngalatih jurus ka ieu dua urang murid dewek ieu Rasanti. Anu hese bisa gancang poho alias rada belet. Tapi ari kuat ku kahayang matang tu bakal bisa ari geus bisa mah gitu. Hayu latihan di Ceng euy. Ki buyut debleng jeung si Banteng Wulung katut aceng jeperut neruskeun latihan jurusna. Caturkeun di tempat sejen jaka sinangling anu keur neneangan laratan ngeunaan non alina tepikeun ka harita cacan meunang laratanana. Waktu jaka sinangling ngaliwat ka lebah tempat anu sepi jauh ka pilemuran, harita jadi katarik perhatianana ku dua urang jalma anu keur dariuk dina hanapeun tatangkalan. Teu jauh ti jalan anu keur disorang. Jaka sinangling puguh canyahoeun ka eta dua jalma nu tayalian ti Barakala jeung anu jadi guruna anu neulah Ki Margarung. Kajurung kurasa panasaran harita jaka sinangling. Dina jarak anu rada anggang pura-pura diuk dihanapeun tatangkalan ngaleureuhkeun ka cape. Jaka sinangling musirkeun ka saketan pangdengena sangkan bisa ngadengekeun obrolan eta dua urang jalma. Ki Margarung anu harita keur cumarita. Barkala si laing jeung tilu urang adi si laing teh murid-murid dewek anu geus boga ngaran di dunia kajawaran. Katelah opat setan papanayan. Tapi si laing opatan tepikeun ka gagal kana pamaksudan gara-gara eleh jajaten ku si Rasati jeung si Sandika. Satadina dewek geus emuhung pipilueun kana urusan dunia luar Barakala. Dewek geus lila ninggalkeun dunia kajawaraan. Tapi lantaran si laing keukeuh hayang bisa menangkeun hadiah sembara ku cara ngabinasakeun si Lawing. Mangka deweke jadi penasaran ieu teh euy. Sakalian hayang ngabuktikeun kahebatan ilmu silat si Lawing. Nya rek sadeui. Dibantuna atuh. Nu jadi murid aya lain ku anu jadi guru mah kitu. Aduh matak urang kudu gancang tapi ka kampung kahuripan ieu teh ki guru. Sakumaha anu geus dicaritakeun ku kala anu kudu leuwih teh heula dibinasakeun mah si Rasanti jeung si Sandika guru. Sabab maranehna anu jadi panghalang kana kalepang masudan urang. Salah si laing jeung adi si laing euy. Teu nepikeun ka anggeus kayakinkeun sakabeh ilmu silat dewek teh. Anu matak tarimakeun we mun teu mampu ngungkulan ajen pangartina si Rasanti jeung si Sandika. Bandungan ke ku saling kala. Dewek moal make kudu lila merenan eta dua makaluk. Di barangan ku dewek mah dibinasakeun tah. Ya bener ku di barangan ku dibinasakeun anak ki guru. Anu jelas kala jeung adi-adi teh kudu bisa menangkeun hadiah sembara guru. Marah kala teh bisa kawin deui guru lah. Geus sabar ya guru lah yang menangkeun demplu ai. Anu leuwih ngora gitu. Aslina tah.
eta cek ijiran ki guru kira-kira nanaha bakal mampu gitu mun nepikeun ka carung ngalawanan si Rawing. Kasohorna si Rawing dina waktu keur dewek masih keneh makalangan ngan saukur digegedekeun ku beja kala euy. Oh kitu. Oh. Beja lupa beja-beja nu disebarkeun ku jalma anu kungsi tulungan ku si Rawing. Dina kanyata nama kala euy engke ku si lain bisa ka Bandungan. Si Rawing mah moal mampu tah ngimbangan kakuatan dewek mah. Asik lah mun kitu mah guru, kala percaya. Percaya karena kehebatan kekuatan ilmu ki guru. Memang rumasa kalage kalah. Ente nepikeun ka anggeus ngayakinkeun ilmu silat ki guru gitu. Sakuna mah kalah teh ki gurunya jeung anu jadi adi-adi jeung jadi adi gitu kudu tepikeun ka bisa ngawasa sakabeh ilmu nu aya di ki guru gitu. Duh karasa kaduhung mah ayeuna ki guru sange sakasoran eles jajakeun ku si Rasanti jeung si Sandika. Mangga montong ngomongkeun deui anu kitu patut sakala. Tapi si lain kudu inget dewek kan ukur sakali ieu bisa ngabantu ka si lain. Sabab dewek geus mung diganggu ku masalah-masalah anu kieu patut. Jadi dewek geus moal ngadua kalian kala ngabantu ka si lain. Kumaha kasih? Kahati atuh ki guru. Nyada ari geus bisa naon teh meunangkeun hadiah sayembara maki. Kalage pasti geus moal minta deui bantuan ka ki guru. Nyata ki Margarung jauh kolot anu mibanda kakuatan ilmu anu hebat kitu ki. Ki Margarung jeung Barakala jongjon ngalobrol. Sedengkeun Jaka Sinangling sanggeus ngarasa cukup ngadengekeun obrolan eta guru jeung murid, harita Jaka Sinangling cengkat nangtung saterusna lempang muru nyamperkeun ka tempat leureuhna Ki Margarung jeung Barakala. Sanggeus sadeukeut harita Jaka Sinangling ngabagikeun paneutepna ka Ki Margarung jeung Barakala bari terus nyarita. Anu kaduaan ulah kaget. Ningali kadatangan kuring dina waktu ayeuna. Ngaran kuring Jaka Sinangling. Tadi sok sanajan cicing di tempat anu rada anggang teu dieu. Tapi kuring bisa ngadenge kalawan jelas. Karena obrolan andi kaduaan. Anu rek datang ka kampung kahuripan. Kituna teh lantaran boga karep hayang meunangkeun hadiah sayembara. Ayeuna kuring ingetan ka Ki Margarung salaku guruna Barakala leuwih hade andika ulah neruskeun eta karep jeung pamaksudan. Sabab bakal aya anu ngahalangan. Ki Margarung jeung Barakala meh bareng harita carengkat nangtung. Barakala neuteub seukeut ka Jaka Sinangling bari terus nyarita di barung jeung Seri. Caritan si lain memang bener Jaka Sinangling. Dewek jeung anu jadi guru rek datang ke kampung kahuripan. Sabab hayang menangkeun hadiah sayembara. Ku cara ngabinasakeun si Rawing. Dina poe anu katukang karep pamasudan dewek disigagalkeun ku si Rasanti jeung si Sandika. Anu eta dua mangkeluk teh rek sakalian we dibirasakeun. Terus maksud si lain saha nu rek ngahalangan kana karep pamaksudan dewek jeung anu jadi guru dewek teh ha? Lain Seri anu bakal ngahalangan kana karep pamaksudan di kaduaan teh nyata kuring jelemana Barakala. Oh, jadi si lain kuring. Sabab tindakan anu bakal dilakukeun ku Andika duaan teh boga karep hayang ngabinasa ka sasama. Tur eta jalma aya di pihak anu bener. Ki Margarung milu nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Jelaskeun ka dewek Jaka Sinangling.
naon sababna si lain make jengrek ngahalangan kana kala pamaksudan dewek duaan aya hubungan naon si lain jeung si Rasanti katuk si Sandika anu aya di kampung kahuripan dina sikapna anu tandes harita Jaka Sinangling terus nyarita deui bisi Andika hayangnya hubungan kuring ka Rasanti teh nyata lancik jeung adi Rasanti teh adi kuring jeung Rasanti sarua anakna si Rawing ngeunaan Sandika eta bebenana Rasanti jadi bisa kahar ku Andika duaan kuring salaku anakna si Rawing tangtu bakal bela parti kanu jadi bapana anu matak Andika duaan leuwih hade tong neruskeun lampah ka kampung kahuripan mun keukeuh maksa tangtu kudu adu hareupan jeung diri kuring barakala langsung nyiak beureum beungeutna ngarasa kaget jeung kahudang amarahna sanggeusna ngadenge caritaan ti Jaka Sinangling barakala nyalang ngaret ka anu jadi guruna harita terus cerita Ki Guru ieu mangkuluk anu ngaran si Jaka Sinangling jelas jadi panghalang keur pihak urang Ki Guru pikeun ngungkulan ieu mangkuluk cukup kala anu bakal ngalaku tindakan Ki Guru sing percaya ka kala bakal mampu ngabinasakeun ieu mangkuluk Ki Guru buktikeun caicaan si lain kala ku dewek bakal dibandungan tepikeun ka mana kamampuan si Jaka Sinangling mun si lain tepikeun ka RS Jajaten dewek anu bakal maju pikeun merenan si Jaka Sinangling barakala nutup seukeut ka Jaka Sinangling bari terus carita si lain geus bosan hirup Jaka Sinangling keurek ngahalangan ka dewek montong kaduhung mun si lain bakal balik ngaran sia dinu lega sia tarungna jorelat slung barakala ngacelat menuju ka tempat anu lega Jaka Sinangling ngacelat nuturkeun dua cirim adu hareupan dua tetepan bantrok barakala langsung ngawangun pasangan bari nyarita kana jadi lawan Jaka Sinangling si lain montong kadohong sia Jaka Sinangling mun sakedeung deui roboh humaragung nahan ka nyeri sia sabab geus kumawani ngahalangan kana kala pamaksudan dewek sakulah kajar mangkeluk ka wasi lain geus moal dibari ampun Jaka Sinangling kuring muarek minta ampun kanu dilawan anu jelas demi ngabela anu jadi bapak kuring geus saga diri naruhkeun nyawa barakala jadi keur kuring muarek sieun ku ancaman Andika kan tinggal buktikeun we mun Andika memang mampu ngungkulan diri kuring jadah sakulah aja setan tangkurat jangkar kehet si lain memang hayang buru-buru modar begitu mah nya Jaka Sinangling kurang ajar sia tanah sia jorelat barakala ngacelat menuju ka tempat anu lega Jaka Sinangling ngacorelat nuturkeun dua cirim adu hareupan dua tetepan bantrok barakala langsung ngawangun pasangan bari nyaritakeun jelawan Jaka Sinangling si lain montong kaduhung sia mun sakedeung deui roboh humaragung nahan ka nyeri sabab geus kumawani ngahalangan kana karep pamaksudan dewek sia mangkel kawas si lain geus moal diberi ampun Jaka Sinangling ieu mah kusangeunah na geus ngomong teh nya kuring muarek minta ampun kanu dilawan anu jelas demi ngabela anu jadi bapak kuring disaekeun diri narohkeun nyawa barakala jadi keur kuring muarek sieun ku ancaman Andika
kan tinggal buktikan namun Andika memang mampu hukuman dari kuring. Cada setan. Rasakeun sia. Jorela culung barakala mihlan majuna rajang dina kayaan lemor tacan ngagunakeun pakarang bedogna. Anu disoren dina cangkengna beulah kenca. Jaka Sinangling ngimbangan panarajang lawan. Waktu panarajang datang harita Jaka Sinangling langsung ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tanaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sok daligdeug. Barakala ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang. Sedengkeun Jaka Sinangling tetep pancuh dina tangtunganana. Barakala bari merhatikeun nuju lawan ngagerendeung ngomong serangan. Haram jadah si jangkar kehed. Bantrokan kekuatan tanaga lapisan kana ka aing anu ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang. Anjir. Alah. Aing jadi penasaran. Kudu gancang ngagunakeun pakarang mun kaki mah ye. Barakala harita mesat pedogna. Terus kawangun di pasangan. Netep seukeut kan dilawan betus carita. Tarung cacan naon-naon saja Jaka Sinangling. Deleh ku si lain bedog dewek ye anu guguri lapan. Nandakeun seukeut ka cina. Sakedeung dia bedog dewek bakal ligas kana beung si lain sia. Tapi kan kasapal ku aing mah mau asa-asa Jaka Sinangling. Sakumaha sekeutna eta bedog moal aya hartina barakala. Mun Andika teu bisa ngagunakeunana. Rek kumaha bisa disebut seukeut anu teu bisa keuna kana sasaran mah. Bener teu? Kurang ajar sia. Abacot ka mana karep. Tanah sia kurang ajar. Jorela culung barakala majuna rajang bari metakeun bedogna. Kacepetan gerak jeung kekuatan panarajang barakala leuwih dironjatkeun. Panarajangna jeung leuwih garang, tapi kacepetan gerak Jaka Sinangling leuwih unggul tibatan nuju lawan. Sabetan bedog ngarah kana beuheung lawan. Sok hiu-hiuan plos. Barakala gancang ngarobah tata gerakna. Sabetan bedogna ngarah kana cangkeng lawan. Sok hiu kejulung plos. Sababaraha kali sabetan bedog lawan taya anu kena kana anggota badan lawan. Kajadian saterusna sanggeus Jaka Sinangling nyingkahan panarajang lawan anu katulu kalina. Harita Jaka Sinangling aya kesempatan anu hade pikeun ngasupkeun panarajangna. Kasempatan gerak panarajangna geus bisa disingkahan ku barakala. Panarajang leungeun katuh Jaka Sinangling ngahantem kana dada lawan sakieu keblor teh. Jangan setan goblok jangan keren kurang ajar. Barakala ngagerunahan kanjeri bari ngabangkieun mundur sababarengkah ka tukang. Gancang barakala ngajaga kaseimbangan badana. Bangkieun. Daligdeug. Laneg. Barakala ngeureun ke sukuna anu ngadaligdeug terus mancuhkeun tangtunganana. Bari merhatikeun nuju lawan harita barakala ngomong dina jor hatena. Edan Usep. Halah. Haram jadah sabetan bedog aing eueuh anu kena sakali-kali acan Usep. Kalahkah aing nu kabeunangan ku panarajangna si Jaka Sinangling. Tetel teu bisa darap enteng ye kemampuan si wabolak Jaka Sinangling si Usep anyar. Aing jadi beuki penasaran mun kaya kieu mah ye. Aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan anu sapinuhna. Ningali barakala tacan ngabangun pasangan, Jaka Sinangling terus nyarita. Kumaha barakala? Nah harek dicukupkeun tepikeun ka dieu wae sarungna. Atawa Andika masih keneh ngarasa penasaran. Montongnya sampai ka mana karep si Jaka Sinangling. Dewek tacan rumah saeres jagaten. Kadale ku saing si dewek tacan bisa diberubuhkeun ku si lain si Jaka Sinangling. Dewek bakal ngeureunkeun ieu tarung mun si lain geus ngajampana je bugang.